Allah Ta'ala. Sebab jalmi anu dikir ka Allah Ta'ala eta dijadikeun tempat nyaeta patamaan surga teh namina. Mudah-mudahan ieu patempatan dina saat anu ayeuna dijadikeun patamanan surga kaladieusian ku jalmi-jalmi anu ngaringan deui ieu patempatan jadi ahlina surga na Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat wa salam anu mudah-mudahan dicurah limbahkeun ka junjungan Allah anu pangnyongcolanna salam dunya. Lamun urang eta dibandingkeun junjungan Allah jeung sakabeh rasul masih keneh nyaeta unggul junjungan Allah. Sabab junjungan Allah dilebetkeun nyaeta sayyidur rasul atawa gustina rasul, sayyidil mursalin nyaeta gustina sakabeh para rasul. Lamun kanjeng Nabi nyaeta dibandingkeun jeung para nabi sakabeh nabi masih kene unggul nyaeta kanjeng Nabi. Sabab kanjeng Nabi jadi gustina sakabeh para nabi nyaeta sayyidil anbiya, sayyidul anbiya nyaeta jadi gustina pirang-pirang para nabi. Lamun ayeuna kanjeng Nabi nyaeta dibandingkeun jeung sakabeh makhluk nu aya di alam dunya masih keneh luhur punjul kanjeng Nabi. Sabab Nabi dijadikeun sayyidul makhluqat, tegasna gustina sakabeh makhluk. Naon artina? Sabab Allah nyiptakeun sakabeh makhluk, nyiptakeun sakabeh langit jeung bumi jeung pangesina cungkang lantaran peda Allah nyiptakeun cahayana kanjeng Nabi. Artina nurna kanjeng Nabi. Lamun teu nyiptakeun nur kanjeng Nabi moal aya urang sadayana, moal aya di alam dunya. Tak mudah-mudahan urang sadaya kungalangkungan ieu kajadian hakikatna Allah geus ngaberjalankeun ka urang sadayana dina ieu wengi dan teu sadayana diberjalankeun ka ieu patempatan. Kalau